Ditra rada deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ti kelompok 4 ayeuna simkuring bade ngawawancara Bu Neneng Dina jeung Bu Wiwin nu mangrupa kabudayaan jeung pariwisata nu mangrupa juru tembang jeung juru tari Sunda. Hatur nuhun. Apa sih? Ya udah. Program budaya sareng pariwisata di Jawa Barat, program unggulan teh gitu. Eta mah perkawis programa pentingnya kedah kabit kebudayaan sareng kakasih kesenian panten. Ibu mah nu aya teh sorate aya festival rangku teh panten aya attitude etika aya festival nuhun upami festival nuhun mah ngaraoskeun urang sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala nya salah sawiosna panten aya kegiatan hajat laut. Terus realisasina sapertos kumaha kan? Mohon nya ke panten di upami salah sawiosna kegiatan anu rengkuh ibaratnya kita disosialisasikeun jadi praktekeun panginten gitu. Kayak kamari mah panginten aya pasang diri, nu hareup pasang diri sapertos kawin, calo, pasang diri jaipongan gitu. Terkait sareng visi misi Jawa Barat, Jabar Juara Lahir Batin, aya program unggulan budaya juarana. Terkait sareng pembinaan kebudayaan di sekolah teh sapertos tu kumaha sih Bu? Urang panginten diutamikeun nama tinu tingkah laku heula urang panginten nya tingkah laku urang tinu agama panginten dipupuk heula ti rumah tangga atau ti bumi masing-masing lah ti bumi masing-masing salah sawiosna engke panginten dilarapkeun ka sakola jadi anu utami mah panginten ti keluarga heula panginten ti keluarga heula kedah dibina leres-leres ku masing-masing sepuhna panginten kitu. Kesenian atau kebudayaan favorit ibu di Jawa Barat ya? Favorit ibu atau favorit neng? Favorit ibu. Ai ibu mah sadayana ge kesenian senangnya nengnya. Upami namina kesenian mah seueur neng salah sawiosna karawitan misalnya. Katanya aya angklung, calung, dogdog, reak, seueur saeueur kesenian nu diunggulkeun di tiap-tiap kabupaten kota eta teh benten-benten. Ai panangan ibu nu digampil ditampi ku urang kali di sakola-sakola mah benten seni tari. Ya, tapi pemerintah khususnya Jawa Barat benten kedah mengevaluasi guruna. Jadi guru kesenian teh tidak hanya memiliki talenta dalam bidang seni saja. Jadi bisa berkolaborasi ya. Punten badan pemaros upami pandangan ibu kumaha masyarakat Jawa Barat parantos uninga kana budaya Sunda upami orang Sunda asli teh anu supartos kumaha sih? Pangintennya disebatkeun orang Sunda asli mah pangintennya sanya anu leres-leres cinta kebudayaan orang Sunda panginten nya urangnya salah sawiosna aya rumah adat Kampung Naga eta masih asli Sunda misalnya. Jadi aya orang Sunda mah panginten tinu papakeanana kaayaanana panginten sehari-hari. Terus aya panginten lingkungan hirupna. Jadi kekeluargaan teh kental sekali gitu. Sarang kampung deui teh atau sadesa teh apal. Itu teh merupakan kegotong royongan ciri khas orang Sunda asli. Terus urang makan kasebata someah hade kasemah. Pasti itu teh ciri khas orang Sunda pasti. Terus panginten aya upacara-upacara sungkeman di dieu teh. Itu teh budaya Sunda urang mah.
ada tata keramaannya, ada undang usuk bahasanya dalam menyampaikan kita keluh kesah di situ. Sekarang mah kan nggak ada. Nah, bae nu teu acan ditarskan sama. Manawi ibu tiasa ngauningkeun dikait pademelan ibu di dinas pariwisata sareng budaya pengalaman Pakait. pengalaman naon wae anu paling berkesan di pariwisata jeung budaya. Pangiran kieu ari di damel mah pada umum namanya di mana-mana ge saminya gitu karena margi kan salaku pagawean negeri mah kedah tumut kana aturan nyata. Nanging seseueurna di dieu mah bungahna margina bisa gedengeun ibu salaku seniman oge salaku pagawe di pariwisata dan kebudayaan janten nyambung pisan gitu sareng talenta sareng kaparigelan sareng tupoksi anu aya di dinas pariwisata dan kebudayaan khususnya di seksi kesenian gitu panginten. Naon anu bade ideukeun ibu kanggo para pelajar saperus mulai kabudayaan Sunda sareng bangga jeung pariwisata di Jawa Barat. Alhamdulillah pas pisan. Seseueurna bujeng-bujeng karena seni nak nyariosna ge tos hese ari ieu mah alhamdulillah karena nyariosna aduh alhamdulillahnya katinggal gitu. Nu diharepkeun teh respect ti para kaula muda karena seni budaya khususnya budaya Sunda di mana bumi berpijak situ langit dijunjung tah gitu. Kieu wae ti yang akan hatur nuhun. Nah tos masihan waktos Abdi sadaya. Hatur nuhun geus nyuwunkeun waktos wawancara ya. Hatur nuhun atos syukur waktosna kasimkuring jeung babaturan simkuring. Sakitu wae para panarosana hatur nuhun. Sakitu wae wawancara Anurang jeung Bu Neneng jeung Bu Wiwin. Mugi-mugi aya manfaatna jeung hapunten aya kalepatan.